Badatu fi madahihi wal nafsu fi khajani. Badatu fi madahihi wal nafsu fi khajani. Mimma janat au taji afwan wa ghufranan. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanikal qadim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan takunu laka ridha wa li haqqi ada wa lahu jazaa wa lana sholaha wa atil maqadamu qurba innaka yawmal qiyamah. Amma ba'du, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin. Rabbana innaka hamidum majid. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi wa malaikatuhu isrina marrah wa lam yamut hatta yubashiru bil jannah. Ayyuhal hadirun uswi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Puji syukur orang sami haturkeun ka hadrat Allah Subhanahu wa taala ku ngararasakeun pirang-pirang kanikmatan anu dipaparikeun ka urang sadayana, wabil khusus nyaeta nikmat iman sareng Islam anu salamina ku urang sadayana kelah diutamikeun. Nikmat iman sareng Islam di mana nikmat iman eta kanggo jalmi anu tiasa dirasakeun ku jalma anu tiasa tungarima kana qada jeung qadarna Allah Subhanahu wa taala wirehing saur kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yu'mina bil qadari, mal sampurna
iman hiji jalma mau ditarima hartosna moal sampurna teh moal ditarima teh. Iman hiji jalma kecuali geus tumarima karena qada jeung qadar Allah Subhanahu wa taala. Pamasti ti Allah Subhanahu wa taala. Ngalangkungan qada sareng qadar Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya pangaosan ngundang kana rahmat sareng magfirah Allah Subhanahu wa taala. Utamina mudah-mudahan Allah ngalungsurkeun cai hujan saengalna ka urang sadaya. Karesan kamari di Cianjur mah ageung ieu hujan. Kamari hujan ageung terus disusul deui ku hujan luluhukan di kamar eta mah. Datang ageung eta kamari mah alhamdulillah. Saatosna pangrasa Kang Haji di Cicanto masih hantau siah terus kedah nyeurkeun istighfar sur Kang Haji teh. Terus jamaah sadayana ngaraos istighfar alhamdulillah beres pangaosan beres hujan katanya istisqa alhamdulillah. Karesan sebelah sisi kode pengawasan kamari sami ibu-ibu deh anu pengawasan ini deh jawabannya sama. Jika Cianjur pengawasan ini jika Sumedang ini pengawasan ini terdepan maha ya maha semakin depan terutaminya mudah-mudahan ya pengawasan dan pembuka pintu karidoan Allah Subhanahu wa taala. Khilaf salawat sinareng salam muga dilimpahkeun ka junjungan alam salamina yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam oge ka kulawargina ka para sahabat ka para tabiin atba'in tabiin tuluy ka urang sadayana margina urang kedah ngaoskeun sholawat kumargi tos ngarupikeun keyakinan urang sadaya yen teu aya jalmi anu pangnyaah-nyaahna ka urang sadayana ngalangkungan ti Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mal aya jalma nu pangnyaahna salian ti Kangjeng Rasul ka urang sadayana terutami ka umatna salami jumeneng anjeunanana punglar Kangjeng Rasul diutus ku Allah Subhanahu wa taala teu oleh-oleh ngadoakeun ka umatna. Bahkan salami anjeunanana salat dina salat ngadoakeun ka umatna ka umat dina salat teh senantiasa dugikeun ka ngadoakeun ka umatna. Terus atuh Kangjeng Rasul toleh ngadoakeun ka umatna supados salamet dunya akhirat dugikeun ka nangis sawengi Kangjeng Rasul hoyong umatna salamet di dunya sareng di akhirat. Salajengna dugikeun ka langit Kangjeng Rasul mah ibu di haturanan linggih di haturanan ka langit daturanan unjukan ka Allah Subhanahu wa taala dugikeun ka langit ka 7 eta Kangjeng Rasul. Anu ditaros pepenak sareng para nabi, pepenak sareng para nabi-nabi anu sanes teu boleh anu dipikamelang ku Kangjeng Rasul teh gaya sanes lintang ti umatna. Eta umatna bukan Kangjeng Rasul melang kana hayam gitu, kana ento bisi untuk kaparaban. Sanes ku kitu nya. Kangjeng Rasul mah melang ka umatna sok sieun umatna teu salalabar, sok sieun umatna kapangaruhan ku akidah-akidah anu matak ngamusyrikeun gitu.
itu sok ingis di di akhir zaman mah Bu. Masya Allah di akhir zaman mah, dina waktu geus nyaparirakeun kana salat. Jelema geus nyapirakeun kana salat. Cek paribasana teu incuna teu akina nyapirakeun kana salat. Eta turatos ketentuan dina Al-Qur'an bahwa di akhir zaman mah perkara nu disapirakeun teh salat. Nu disapirakeun teh maneh teh salat teh tidak maneh teh salat teh naon tidak lebih berharga tibatan yang terhargaan salat. Fakhalafa min ba'dihim khalfun atau nya disapirakeun salat di akhir zaman. Pak sieun Kang Rasul hariwang. Sedangkan perkara anu pangalusna teh nyaeta anu dipikah hariwang. Naon perkara anu pangalusna eta pasti dipikah hariwang. Nah gitu. Sapertos aya hiji istri nya hariwang ka lalakina berarti bogoheun gitu. Tanapi lalaki hariwang ka nini berarti bogoheun. Hariwang sinini kitu nya nyaheun maksudna. Nah iya, naon perkara dipikah hariwang eta pangalus. Yang terbaik itu hal yang terbaik itu yang dipikah hariwang gitu. Baya aing kusuna sabare. Nya dipikah hariwang eta sapertos naon sapertos Kangjeng Nabi Ayub mikah hariwang ka Kangjeng Nabi Yusuf. Eta ternyata jadi nabi anu dipikah hariwang keur orok keur alit pedah kaset. Tah gitu. Sapertos mudah-mudahannya urang dipikah hariwang ku Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Kanjeng Rasul kebanggaan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu umat nu mana anu tiasa sasarengan dina kasayan ujuk ajak oge dina kasayan gitunya tiasa silelingan dina kasayan itu seperti yang mudah-mudahan sadayana kenging syafaat yaumul kiamah amin ya rabbal alamin. Terutami ngadoakeun Kanjeng Rasul ka umatna kanu perkawis rizkina sing dibarokahkeun sareng Kanjeng Rasul teh. Ngadoakeun ka umatna supados rizkina dibarokahkeun. Ta eta nya kumaha cenah lamun ku hariwang ku akhirat, hariwang ku ku akhirat urang teh berarti urang teh geus mokuskeun kana perkara eta, perkara akhirat. Itu sae Bu, perkara masa depan kumaha maksudna mikir-mikir ka pikah hareupeun kumaha hariwang engka di masa nu bakal datang. Nah iya Bu, Ibu geus teu hariwang misalna kasalaki berarti geus teu butuh, kasalaki geus teu kahariwang mah gitu. Tah ibu-ibu hoyong gaduh caroge kasep gitu hoyong. Hari anu eta dipikamaнаkeun atuh hari hayang. Terus hoyong gaduh salaki beunghar gitu. Hoyong kan eta dipikamaнаkeun. Nah, jadan hariwang caroge. Ini ya Allah. Ya. Diata bisa nu dipikah hariwang sapertos putra anak dipikah hariwang berarti eta anu terbaik kitu-nya anu terbaik. Tah terus ayeuna orang sing boga hariwang karena agama berarti yang terbaik adalah agama. Lamun jalma teu boga kahariwang karena agama Allah, nah berarti tidak menganggap agama itu lebih baik. Tadi atawisna kahariwang Kangjeng Rasul eta anu luar biasa. Dugikeun ka Kangjeng Rasul sok sieun umatna
sakaratna nyeri. Ibu hoyong sakarat nyeri. Tuh alim batur mah alim sarua. Nah, aku mah nya sakaratnya nyeri. Memang can ngalaman tapi saur Kangjeng Rasul eta nu mana sakarat eta leuwih nyeri tibatan naon dipencit 1000 kali disisit hirup hi 1000 kali disisit hirup-hirup. Nah dina soakna barunya lebih pencit mau lompat ya lompat 1000 kali disisit 1000 kali dipencit eta atanapi 1000 kali ngajuru. Ibu 1000 kali ngajuru mana pan ngari ngajuru mah eta mah setengahna sakarat ngajuru setengahna sakarat ngajuru disebut nanti setengah kojor sebut nanti setengah pae antara hidup dan mati naon atuh kojor gitu nya ngaheujeun aya nu gogorowokan ngaheujeun aya nu gede meureun soalna teh anu leutik anu gitu nya. Nah aya anu kumaha salakina ningalikeun we si kehet mah teu geunah cicing teh geunya geus ji keluar ka jero deui ka mana maneh eta geus diuk na kursi nangtung deui geus teu kuat hayang adan meureun hadeup ngadanan orok. Nah cik anu geus pangalaman da mineng ngaheujeunna. Nah eta geusna eta ibu sakali ngaheujeun atanapi sakali ngaheujeun eta dihampura ku Allah Subhanahu wa taala dosa 70 dihampura 70 tahun dosa eta dipasihan ku Gusti Allah ganjaran 70 kali mungaha haji ku ganjaran geus sakali ngaheujeun teh tadi atawisna maut eta leuwih nyeri tibatan eta eta mah atuh saliang atuh nu nyerina we kitu nya ari ieu mah sabulu-bulu saurat-urat jadi tak anda sebutkan kakangnya Rasulullah SAW nangis waktu sakaratul maut saur malaikat Jibril ya Muhammad kunaon jeung nangis nyeri sana sakarat teh ataupun bedah nyeri sakaratna lain Jibril bedah nyeri sakarat saur kakangnya Rasul yang sok sieun nyeri na sakarat teh karasa ku umat kaula saur kangjeng Rasul. Tas ngadoa Rasulullah nuju sakarat ngadoa, ya Allah. Mugi-mugi umat abdi mah sing ulah ngalaman sakarat ciga abdi kieu nyeri ciga kieu. Sing ulah ngalaman nyeri ciga kieu. Ya Allah, kaabdikeun we sadayana. Kanyeri sakarat teh umat abdi kaabdikeun sabaraha ratus ribu nya. Sabaraha miliaran umat gitunya anu sabaraha ratus ribu miliaran ya umat anu disuhunkeun ya Allah sadayana umat abdi nyeri sakaratna kaabdikeun surganya Rasul eta kanjeng Rasul sangem nanggung beban kanyeri umatna eta da di urang macan aya eta salaki anu kieu ya Allah apun bojo masing ulah nyeri sakarat nak abdikeun aya nu kitu salakina ka pamajikanna aya nu kitu teu aya aduh cenah jadi RW atuh amun aya da aya na keneh poe ieu keneh deuk dijadikeun RW aya na keneh amun aya nu aya ya Allah mugi-mugi masyarakat urang lemur ieu sing ulah nyeri sakarat ka abdikeun aya nu kitu
sik atau RW lah. Nah cenah tulin emang jadi RW can bisa ngadoana. Can bisa ngadoa kituna. Nah gitu nya. Boro-boro ngadoa kanya di batur dikaabdikeun kalah kanu keur batur dihakal. Nah, jadi sekali ini ya Allah kabikeun surga Rasul sakarang dugikeun ka kolot kaputrana ya tina kekhawatiran anu atanapi kamelang kahariwang ka umatna sampaikeun ka kitu ya Allah kabikeun anak incu abdi nyeri nasi ulah nyeri itu sakaratna gitu nya. Nah Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Nah, sholawat kira-kira surganya Rasul sahajalma kusuna nya sahajalma anu maca sholawat ka kaula. Nah, sahajalma anu maca sholawat ka kaula maka tadi teh hadis teh mana sakali maca sholawat ka kaula eta walam yamut moal maut atau yubasyiru bil jannah moal nyeri sakaratna oge sakaratna we moal nyeri sahajalma anu maca sholawat ka sakali ka kaula maka dipangmacakeun maka dipangmentakeun hampura maka dipangmentakeun hampura ku maka dipasihan ku malaikat 20 kali gitu tetapi maparin rahmat Allah eta 20 kali jeung malaikat walam nyamut eta tungtungna teh walam yamut hatta yubasyiru bil jannah dalam arti nyamalnya di sakaratna tuh dugikeun ka aya hiji ibu-ibu anu nyuhunkeun ka Allah Subhanahu wa taala ya Allah abdi hoyong hirup deui eta geus maot ibu-ibu ya Allah abdi hoyong hirup deui ka alam dunya deui malaikat ari itu ibu itu jeceritan wae hoyong hirup deui naon ya ieu hoyong hirup deui tik ditanya ku malaikat ibu tong nunutan aya naon jeung hayang hirup deui sagala ceuk saha ceuk malaikat teh aya naon Bu malaikat ieu kaula teh hayang hirup deui terus hayang maot deui hayang hirup deui hayang maot deui nah hayang hirup deui hayang maot deui kaula teh rarasaeun keneh rarasaeun naon rarasaeun asa nyelak bacana kanikmatan sakarat eta kunikmatna eta sakarat ceuk si eta ibu nah sakarat teh nikmat kitu jadi aya hiji ibu-ibu anu dipaparin ku Allah Subhanahu kanikmatan dina waktos nuju sakarat teuikeun kahayang eta si ibu teh 1000 kali sakarat alah batur mah sakali ge batur mah sakali oge nyeri ieu mah hayang 1000 kali sakarat hayang hirup deui maot deui hirup deui maot deui hayang sakarat teh terus nah nikmat sakarat teh deuleunan tong make deuleunan atuh cenah ceuk malaikat teh nah nikmat moal manggih pangnikmat-nikmatna saur Allah nah ieu si ibu cik malaikat sanes teu uning Allah teh namung ieu mah sunatullahnya maksudna Allah ngajarkeun tata karama ka umatna ka makhluk malaikat teang eta si ibu boga
pagawean naon boga amal naon mata sakaratna nikmat atau teu nyeri eta korehan ku malaikat teh da biasa-biasa amal nama di korehan amanat ternyata aya hiji amal anu nyelap jadinya anu nyempil jadinya nyelap jadi si ibu eta unggal dinten osok mawa seuri kasalah kasalaki ya mah geus saminggu jam 2 deh kasalaki teh teh kumaha modarna eta jadi unggal poe ti isuk-isuk udang sare teu seuri geus lohor jam motrot sore teu nyerengeh-nyerengeh cek pamajikan cek salakina teh innalillahi jadi eta si awewe eta teh unggal poe sok mawa seuri kasalakina nya setepikeun kasalakina teh teu pernah boga kasusah teu pernah boga kabingung teu boga kanyeri teu pernah boga kapeurih teu pernah boga teu pernah senang we nya nah gitu da ibu gampang hayang hirup bahagia mah ibu tos terang carana gampang hayang hirup bahagia mah teu kudu ngadagoan ka beuli mobil Avanza kitu Avanza kitu nya teu kudu boga mobil genep teu kudu boga mobil 10 mobil roller Pajero 10 ngajajar teu kudu lila ibu ngadadago hayang kabeuli mobil mah hayang bahagia mah gampang kumaha gampang teh ya gampang lamun aya gampang kumaha hayang bahagia mah tinggal lamun aya nu keur leumpang ya keur leumpang ya di tukang katayap di tukang teh kana ieu na kana bitisna saeutik gitu langsung langsung bahagia ngan itu rawaseun geus bae gitu bakal ngajeng geura nah ai sugan teh cenah nya sok ngajeng tara nah eta hayang bahagi eta babarihan bahagia ngan tarwe disebutna tarweul muslimin haramun ari ngareureuwas jalma anu Islam mah eta haram tapi ya ngan ari kababaturan moal haram meureun kababaturan mah sarua we bere pepetasan teh ari nyeungeut pepetasan haram teu nyeungeut pepetasan haram teu ngareureuwasna nu haram nya ngareureuwasna nu reuwaseun tarwe disebatna teh bapa bahasa Arab mah tarwiun hartosna ngareureuh haram ngarinya mata poho ka Gusti Allah geuning lamun reuwas teh goblok gitu nya jadi poho ka Gusti poho tah ku pohona eta ku pohona ka Gusti Allah jadi ku pohona ka Gusti Allah eta jadi haramna teh sakur perkara anu poho ka Gusti Allah haram nya da reuwas mah bakal lamun ieu ucing dengan kanu panci kalau gomreng copot coplok itu tuh pan poho ka Gusti Allah mah nah gitu nya poho ibu hoyong pepenak sareng Kangjeng Rasul hoyong caket sareng Kangjeng Rasul hoyong di poe kiamat di poe kiamat caket sareng Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duh boro-boro di poe kiamat caket sareng Kangjeng Rasul karek dina onangan we deukeut jeung ajengan dina onangan ya urang teh deukeut teh jeung ajengan terus deukeut jeung ajengan teh calik teh jeung ustad jeung kiai jeung mama deukeut terus eta ajengan teh waktu dan tempat kami persilakan terus ajengan teh naik kana panggung tah eta kue beak kusaha leudisna ku ajengan salila pidato teh dalila saja eta kue dongklak kusaha nya kudu dihareupeun aja urang teh diuk deukeut ajengan ye urang diuk deukeut aja deukeut ajengan pan loba kue nya ajengan teh naik ku ka ditu
biasa pan pupurungkutan biasa pupurungkutan heula ajengan naik karena eta jeung teu teu murungkut mah juk ningali juk tingali ka hareup loba da hareup eta geus dongklakna kue ku ajengan atau ku saha eta kudu deukeut nah kudu nya taya oge ieu di poe kiamat pepenang sareng Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam caket sareng Kangjeng Rasul asa jadi menak we pokona karek deukeut jeung pejabat oge geus asa jadi pejabat ukur deukeut nya deket jeung pejabat asa jadi pejabat are deket jeung ajengan asa jadi ajengan nah asa jadi ya deket jeung Kangjeng Nabi nah deket jeung dokter asa jadi asa jadi malaikat tak bersayap gitu ya nah ya deket jeung saha deket jeung nu beunghar atuh turah moal poe moal poe nya nah ieu deket jeung ajengan mah eta poe batur poe nah ieu deket sareng Kanjeng Rasul upami hoyong caket sareng Kanjeng Rasul jeung pasti dipasihan syafaat ku Kanjeng Rasul nyaeta jalma anu pangseueurna ngaos sholawat keur waktos di alam dunya li anna kasratas salat alaihi tadul ala mahabbah sanyana ngalobakeun nyaeurkeun maca sholawat ka Kanjeng Rasul eta mastikeun nuduhkeun kana benerna karena kejujuran dalam mencintai. Jadi benar teh cinta ka Kanjeng Rasul leres. Oh, maca sholawatna sabaraha kali? 100 kali. Teu kasebut cinta ka Kanjeng Rasul, can kasebut lamun maca sholawat karek 100 kali. Jadi umat Kanjeng Rasul wae maca sholawatna ulah kurang syaratna maca sholawat sapoe ulah kurang 1000 kali ulah kurang 1000 kali sapoe maca sholawat sareng kasampurnaan dina kesuksesan sareng kesuksesan seseorang itu ketika banyak memperbanyak maca sholawat tahu mazlum fil akhirah minhu jadi beak waktuna keur di alam dunya ieu teh beak kumaca sholawat kakulon deuk maca sholawat kawetan bade ngaos sholawat kaler bari maca sholawat kakidul bari maca sholawat nah ieu beak ka kota bari maca sholawat ka kampung keur nguseup maca sholawat beak bona kebon saheuleur beak pake maca sholawat kade bisi kebon saheuleur beak pake ngomongkeun batur ieu mah terus ayeuna pake maca sholawat terus ayeuna kamar kasur dina kaeur beak diider pake maca sholawat pokona mah masjid juruna deuk tengahna deuk terasna masjid beak pake maca sholawat kade bisi nah ieu hatta tafawutihim bihasabi tafawutihim fitali di takara di dapur baca sholawat di kamar baca sholawat terus siang baca sholawat wengi baca sholawat. Nah itu sababna atau nabi ngawitanana rizki darah lengkap eta rizki darah lengkap. Aduh ujang nih hesenya ayeuna mah gitu supaya zaman kaum ayeuna usum halo daw atuh
Ini hese sebetulnya usum peceklik, usum katiga, teu aya usum katiga, teu aya usum peceklik keur jalma anu diseueur maca salat peceklik kumaha. Kalah manya usum peceklik naon? Kalah ka naon? Usum peceklik tah keur jalma anu seueur maca sholawat. Kangjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cinta ka orang Indonesia Bu, ka orang dia teh cinta. Soalnya di Indonesia mah seueur anu maca sholat, seueur maca sholawat orang Indonesia mah seueur maca sholawat. Anu marhabaan seueur di Indonesia. Tanya Rasul cinta ke orang Indonesia. Rezeki naon ge orang Indonesia mah dibandingkeun jeung orang Afrika nya, rezeki ge orang Indonesia mah babari gitu. Melakeun iteuk oge jadi sampeun. Padahal iteuk nini eta tadi nama. Jadi sampeun. Nah, melakukan tongkat ya jadi pegang rokrat tancapkeun jadi di Indonesia medisina ya seranu nyata kurang oke di Indonesia ge anu perlu diingetan anu perlu diajakan delingan supaya daraikeun maca sholat kurang nu teu maca sholawat oge ngan kudu diingetan. Bahkan patarik-tarik pan di Indonesia mah maca sholawat teh dina sapeker ge nya dina sapeker maca ngadoa wae ngadoa arah naon supaya generasina ngaderengekeun barudak ngaderengekeun Allahu ya Karim anzil alaina minas samai Allah midrara Allah anu agung mugi ngalungsurkeun ka abdi sadaya ti langit cai nu seueur Allahu ya Karim alaina minas samai Allah midrara Allah anu agung ngalungsurkeun ka abdi sadaya ti langit cai nu seueur Allah ya Karim alaina minas samai Allah anu agung mugi nunjukkeun ka abdi sadaya dina cai nu seueur Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Doa nyongkeun sisiram nyongkeun cai hujan geus aya geus tereh tahun baru ya tereh hujan teu gampang naon teu gampang jalma daek maca sholawat kumaha lamun 100 kali macana ya. Seorang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam man shalla alayya fi yaumin mi'ata maratin sajalma anu maca sholawat ka kaula dina sapoe teh 100 kali qadallahu alaihi hajatuhu 100 kali maca sholawat dina sapoe sampai 100 kali ya sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu eta dipasihan eta dicumponan pangabutuhna ku Allah 100 pangabut 100 pangabutuh misalnya kieu
Misalnya kieu misalnya kieu maca sholawat ya 100 kali sana dina katerangan oge maca sholawat 100 kali bakal menang 100 pangabutuh urang ya yang duit 100.000 ya baca sholawat Shallallahu ala Muhammad 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 100 kali misalnya bacanya baca nyari boga duit aya nu mere misalnya ari pas boga duit teh juga aya nu mere we 30.000 ngabohong teh Gusti Allah. Hah? Oh nya enggak Kangjeng Nabi ngabohong teh. Kan kieu. Urang butuh duit 100.000 gitu nya. Terus maca sholawat 100 kali da dina hadisna cenah lamun maca sholawat 100 kali bakal dibere ta 100.000 gitu. Hari nu mere teh juga anu masihan 30.000 ya atos 30.000. Tah ka mana 70.000 deui? Nah, ternyata Bu eta minha li akhiratihi sab'ina minha li akhiratihi 70.000 na engke di akhirat. Nah, cenah di akhirat. Nah di akhirat. Jadi kan 30.000 keur di dunya. 30.000 keur di dunya. Nah gitunya. 100 kaalusan teh 70 di dunya, 30 di akhirat. 70 di akhirat, 30 di dunya. Gitu. Tina hiji tina 100 kasaya, tina 100 pangabu. 70 pangabutuh engke di akhirat. 30 pangabutuh di dunia dicumponan ku Allah Subhanahu wa taala. Dicumponan ku Allah Subhanahu wa taala sebab ari dia nu dipentingkeuna nu dilobakeuna engke di akhirat. Pangabutuh naon cenah di akhirat? Tah ieu. Pangabutuh di dunia jeung pangabutuh di akhirat. Pangabutuh naon di akhirat? Bu, di akhirat teh butuh dihampura dosa ku Allah, butuh ayeuna ku rencang supaya aya di akhirat teh butuh naon? Butuh timbanganana jadi berat karena kehalusan nyebut butuh di akhirat. Nah iya. Jadi ketetapan dina hadisna, ketetapan dina upami ngadu. Geus pasti janji Allah. Sigi Bu ari janji Allah aya sabaraha anu katalar. Janji Allah aya sabaraha hiji? Kupoho deui. Janji Allah teh aya 4. Dek 40 pek nah ari katalar mah. Aya 4. Kahiji janji Allah teh fadkuruni adkurkum ya surat Al-Baqarah-nya fadkuruni adkurkum. Sing ingat ka kaula surah Allah teh sahaja mangka kudu ingat anjeun ka kaula maka kaula ingat ka anjeun. Maksudna ingat di dinya teh nyaeta maksudna ingat di dinya nyaeta bari mikiran keagungan Allah. Jadi nu disebut ingat teh nyaeta mikiran keagungan Allah. Beda jeung maca atau nyebut misalnya ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam. Tapi teh ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mukmin, ya Muhaimin, ya Aziz. Eta naon ngaranna? Eta napi la ilaha illallah. Naon ngaranna? Lain maca teman. Dikir mah hartosna ingat. Dikir mah hartosna ingat. Lamun la ilaha illallah naon ngaranna? Maca eta. Kan eta mah macana tarik gitu. Hari dikir mah ingat moal tarik. Manya ada dikir tarik. Macana tarik.
Lamun maca mah heueuh tarik. Lamun dikir mah malah anu tarik, tarik mikir. Nya ari dikir mah ari eta mah maca. Nah, nah kumaha kieu? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Naon eta sakali deui? Maca, ari ingetna? Ingetna ka saha? Wah cek saha ka potongan. Bisa jadi inget nama ka warung, bisa jadi inget nama ka pasar, bisa jadi inget ka sawah, ka kebon, bisa jadi. Can pugu eta mah maca. Dikir mah ibu dikir mah mikir atanapi dikir mah nah, dikir mah lain maca kade. Ari kieu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Eta naon eta? Maca naon? Maca Fatihah ya. Terus la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Eta naon eta? Maca la ilaha illallah. Eta mah maca la ilaha illallah. Lain dikir. Kade. Ari dikir mah mikir, inget. Beda tuh. Jadi pengertian anak ayo la ilaha illallah macana tarik gitu. Al jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallimu wa yubarik alaihi. Macana ta sallallahu alaihi macana tarik gitu. Ari dikir mah hartosna ingat. Ya, ingat kana naon. Nah iya anu kudu dilempengkeun teh ingetanana kanu kedah kana keagungan Allah sok beda persepsinya batur-batur mamaca ya disebut dikir maca beda maca jeung dikir beda atuh beda ke nyebut jeung inget beda kan. Orang inget ka naon ka anak pamajikan misalnya beda jeung nyebut gitu. Teras atau naon kudu diingatkeun ku urang fadkuruni adzkurkum ingetkeun jeung ingat anjeun ka kaula saur Allah nyata Allah teh nu mana Bu ieu mah Allah nu mana ingat Allah anu mana anu kudu diinget-inget ku urang sok lamun ibu ditanya ku pimitohaeun misalnya Allah nu mana anu kudu diingetkeun ku urang lamun teu kajawab tong jadi kawin misalnya kumaha meureun aduh teu nanyakeun ka saha ya teu meunang nanyakeun pokona ti karepan wah teh mah Allah nu mana anu kudu diinget-ingetkeun ku urang teh gak jawab nama agak kari gampang atuh Allah anu nyiptakeun bumi sareng langit sareng sapangeusih eta Allah mah eta mah jawaban umumnya jawaban nu kaharti ku barudak oge kaharti atuh ku budak TK Allah teh nu mana anu nyiptakeun langit jeung bumi gitu Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma baina rumah nah gitu ulah ka mana karep Allah nu mana anu ada di anu kudu diinget-inget eta Allah nu nyiptakeun langit nyiptakeun bumi jeung sapangeusina jeung barang-barang anu tetep antara bumi jeung langit jeung saliana kitu nya mas eta katetepan kahartiku salam dun kaharti ku salam bunya sama jawabanana ulah kieu Allah teh nu mana anu ngirim karpet beureum ka hamba Allah anu ngirim karpet beureum ka masjid eta Allah teh heupan masjid itu mah hejo masjid ieu beureum sok teh ari nu hejo ngirim saha gitu jadi lamun jawabanana lain langit jeung bumi bakal beda ya lamun nyiptakeun anak lamun jawabanana
lain menciptakan bumi jeung langit bakal loba perbeda nggak segitu. Ini wajah tu wajhia liladi patoros nama wati wal ardo biasa tadi kita. Ini wajah tu abdi madam yang hareup wajhiku hate abdi lilladzi fatoros samawati wal ardo kadat Allah anu nyiptakeun bumi jeung langit eta nu disembah urang mal poe Allah anu mana anu disembah urang cik Allah nu mana pangeran nu mana anu disembah urang teh anu nyiptakeun bumi sareng langit samawati wal ardo hanifan muslimah wa ma ana minal musyrikin wa ma ana minal musyrikin. Terus inna sholati wa nusuki ulah gancang teuing atuh. Si mama ka mana keur main game salat keur salat ku cawas ku ciwas si mama ka mana jang keur main game keur salat ngan bacaan mun di prisat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya apa teh? Inna sholati salerasna sholat abdi wa mangat sholat abdi hirup abdi wa mahyaya hirup abdi wa mamati wa nusuki ibadah abdi ibadah wa nusuki teh ibadah abdi wa mahyaya wa mamati maut abdi lillahi rabbil alamin karena Allah taala anu mengurus ka abdi gitu. Eta karena Allah lain karena sasaha ikhlas disebutna eta teh. Bahkan lamun jalma geus nyaho hartina eta khusyuk salatna. Soalna eta fokus kana salat ibadah hirup maut disebut kada bisa ditambahan ku ibu teh inna sholati wa kopi kapal api wa bantuan BLT nya wa popoyan nya terus beas bulog di papayan wa mahyaya kana cukup we wa mahyaya wa mamati samang sadihirupkeun ku Gusti Allah pasti jeung rizqina samang dimaotkeun ku Gusti Allah pasti eta teh tos ketentuan Gusti Allah wa mamati lillahi rabbil alamin geus tong ditambahan ngalilakeun salat ditambahan teu husum kena mun ditambahan inna sholati wa ipukan wa bini wa ngagedean wa hujan wa halodo eta Allah subhanahu wa ta'ala anu nya Allah subhanahu inna subhanahu anu nyiptakeun bumi sareng langit paguruni atuh kahiji janji Allah kahiji janji Allah ingat boro-boro Allah nu inget nah tuh ibu karek ibu tadi pika inget ku bupati misalnya cek saha na bupatina di Indonesia di ieu teh di Garut teh sa bupatina ayeuna anggar tong Rudi Parudi atuh besi pahili jeung Rudi tukang mesin Parudi ya Pak Helmi, Pak Dokter Helmi, Pak Rudi, Pak Lurah, Pak RT, Pak RW, Pak Camat, ulah RT, kusia, ulah Pak RT, kayak hargaan atuh, lamun jalma tengah hargaan ka pamarentah, kumaha ngahargaan ka Gusti Allah, ka pamarentah we tengah hargaan, Pak Lurah, Pak RW, Pak
lamun teu ngahargaan ka pamarentah moal bisa ngahargaan ka Gusti Allah jelema mah. Naon sababna eta pamarentah anu terpilih. Eta teh jadi jadi RT teh dipilih teh. Teu konyong-konyong jadi RW teh. Eta jadi RW teh dipilih teh. Ulah si RW, si lurah, ulah atau si camat. Kumaha mau panggil jeung si camat. Si camatnyaan. Terus jadi sebenarnya anu kudu dihargaan teh pamarentah. Ya eta hargaan. Pak Lurah, Pak RT, Pak RW, gitu nya. Keur ada moal nganyuk atuh. Mal kudu nganyuk nyak anyuk bahasa mah, da mal mah. Bahasa mah teu meuli atuh. Nah, diperhatikan ku bupati wae ku gubernur. Ada bisi Pak Gubernur. Lah, yang gubernur eta mah, Pak Gubernur mah atuh kumaha? Atau bupati san gubernur. Diperhatikan urang dieu teh, inget ka urang ditu. Nah, eta geus yakin lamun gubernur ingeteun ka urang dieu. Cing, lamun gubernur, saha gubernurna ingeteun ka urang dieu, bakal kumaha urang dieu? Bakal kumaha urang dieu? Lamun gubernurna ingeteun. Nah, berarti mun urangna ingat pasti gubernur ge ingat atau kieu mun urang nelepon pasti gubernur oge nelepon gitu. Sok nelepon. Tak kitu. Eta mah contohnya. Lamun urang karek dipika ingat ka gubernur, urang meni ingat tuh ka urang ditu, ka urang mana ieu teh, ka urang dinya tah, urang Legok. Ke orang Garut misalnya bupati inget karek kolot inget ke anak misalnya pan eta budak teh geus teu kudu meuli kuota teu kudu meuli da inget teh ya gitu. Lamun teu inget mah blang-blang naon sabana kolot teu inget aya kitu kolot teu inget anak-anak teu inget gitu. Nah, ya saudara Allah, kaulah ingat. Maksudna ingat teh perhatikan. Adgurukum ingat. Maksudna ingat teh kieu. Ngan ingat teh ka Allah mah aya perjalanan syariat lain ingat dina sirah lain ingat dina sirah wae. Ingat ka Allah mah make perjalanan syariat. Ingat ka Allah teh kieu. Ingat yen Allah teh sok ngahampura. Ingat ka Allah teh lautan hampura misal. Ingat ka Allah teh lautan hampura. Ingat ka Allah. Ingatna kumaha carana? Maca istighfar. Astagfirullahaladzim innahu kana ghaffara. Maka kaula bakal inget teh bakal ngahampu. Maksudna mah kitu teh. Maka kaula ingat kayak jalma teh ku ngahampura gitu. Lamun ingat ka kaula ku ngadua maka diijabah gitu. Nah, jadi ingat ka gubernur oge, ingat ka bupati, teu ingat wungkul dina otak, dina sirah, telepon ke, naon ke aya prosedur namanya, ingat didinya teh aya prosedur anu terkait jeung naon ingat naon. Ya meneh emot teh abdi teh gaduh periogi ya teh Pak Gubernur. Gaduh meneh emot ka Bapak Gubernur teh gaduh periogi naon. Ieu eta tuh masjid teh piraku meneh cuk bocor teh meneh emot teh ka bupati teh. Ke bupati dikirim ka dia. Ku gubernur dikirim naon bantuan nya ciga ti manehna padahal lain. Oh tipe itu. Oh ciga ti manehna. Padahal eta mah ukur nyalur ke kade lain ti lurah, lain ti camat, lain ti bupati, lain ti gubernur. Ngan pedah kurang dititah gitu nya. Lain. Tadi ada jeung moal salah. Ya moal salah si
Pak Gubernur teh moal salah mi, Bupati teh moal salah mi, moal salah mikeun. Gubernur, Bupati, RT, RW camat moal salah mi. Pak RT, nah hari abdi teu kabagean. Kayak maneh mah penting darana. Teu kabagean naon? Moal salah mikeun da ieu mah mikeun sote kanu, nah gitu. Kanu mikeun sote kanu ngumpulkeun kakak gitu. Kantenan Gusti Allah moal salah mikeun moal salah mikeun rizki Gusti Allah ya. Moal salah mikeun rizki Gusti Allah. Sugan Allah teh salah kuduna mah rizki teh ka urang, da urang nu getolna oge. Nah, kalah kasih itu anu tarasi beungeut rizki teh. Ade Allah moal salah mikeun moal salah mikeun rizki. Ari nu tarasi beungeut itu teh meni babari duitna teh sing horeng menang judi menang masang nomor meni loba duitna teh nu tarasi beungeut mah nah di urang nu daek anu daek ngae pengajian kana pengajian meni Allah moal salah mikeun rizki dari cima lain duit rizki mah kan cek anu tas judi teh da tos di mana tos di rumah sakit tos naon tos mariksa ieu nah balik deh tos mariksa kudu aya gitu cager teh tos di rumah sakit jadi duit nanti keur batur keur rumah sakit. Ari anu ieu mah anu caek ngaji gitunya dare dibere cager dibere sehat gitunya eta ge geus karupikeun rezeki sehat teh ibu sehat teh eta teh rezeki anu pang ageung cager cek kolot cager bager jejer gue cager teh rezeki anu pang ageungna cager salakina teh kasep teh ibu salakina teh kasep jawa beungar mus kasep teh ngan gering kumaha teu hirup-hirup lanjutna ge sing kumaha kasep peluh gitu atau sampai kasep ngan gering ngeri yang hapna teh kitu disada ceuk mitohana teh salaki maneh nah yang hapna teh kitu bengek mah boga penyakit operasi atuh kumaha dicakek nah hayang boga salaki kikituan nah masing beunghar masing eta ari gering jadi sehat teh eta teh mahal sehat rezeki ti Allah subhanahu diperhatoskeun ku Allah subhanahu wa taala anu kadua janji Allah nya eta Allah moal nyiksa moal nurunkeun bencana moal nyiksa ka jalma anu daek maca istighfar anu daek anu tobat wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun Allah moal nyiksa ka hiji kaum lamun eta kaum daek maca astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum bidurra wa yumdirhum bi'amwalin wa banina wa yaj'al
Astaghfirullah Auka Kafarah Zilin sama Alaikum Wa yumdikum bi'amwali Wa banina wa jalakum Jannati wa yajalakum Anaro Masa istighfar sing yakin karena pangampura Allah yakin karena pangampura Allah. Nah jangan ya terutami nyata jalma anu tarik mansola alaya sahur kanjeng Rasulullah SAW saha jalma anu maca sholawat kakaulah ala nabi kakangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi warufi'a jeung narikeun sautahu kana sora wajabat lahul jannah wajib asup kasur awas wajib menang kebahagia gitunya terus ku tarikna eta maca sholawat ya Allahumma sholli ala Muhammad nurutan batur. Nah maka anu nurutan oge sarua dihampura dosa ku Allah subhanahu wa ta'ala. Nah gitunya sarua sekali deh saja mah anu maca sholawat maca ieu mah anu maca sholawat narikeun kana sorana tarikeun sorana teh ya rabbi sholli ala Muhammad ya rabbi sholli alaihi wa sallim. Nah baca tarik sholawat baca narikeun kaloba anu nurutan sallallahu alaihi nurutan maka anu maca jeung anu nurutan kada kutarikna ya eta dihampura dosana ku Allah Subhanahu wa taala sadayana wajabat lahul jannah wajib maksudna wajib teh berhak yang mendapatkan kebahagiaan di surgana Allah Subhanahu wa taala itu. Ya dosa naon sih anu teu dihampura ku maca sholawat? Sehingga lamun aya jelema geus dipastikeun ku dina takdir Allah teh geus ditulis di langit kahiji ditulis ngaranna teh si eta teh ahli neraka. Di langit kadua ahli neraka. Lagi katilu bakal asup kana neraka. Nu kaopat bakal kokocayan dina neraka. Langit kalima bakal tilelep-lelep dina neraka. Di langit ketujuh ditulis nasibna teh, takdirna teh bakal ditulis di tiap pinarakaeun pokona mah. Geus puguh hari geus pinarakaeun we eta mah misalna dina. Nah, terjadi kana nerakana ge moal jadi. Moal jadi kana nerakana kulantaran maca sholawat kakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ari abdi cenah teh kumaha rumah tangga teh awet rajet. Da can pernah tuh kumaha gitu. Bahagia, paling bahagia sapoe ka ditu nama biasa we ditararagi. Nah, bahagia atuh di sapoe mah. Rajeun cenah bunga sapoe ka ditu nama bingung nangan babayar. Nah, nya iraha teuing atuh daek maca sholawat. Ya panglobana maca sholawat di lemur ieu panglobana maca sholawat ieu sahaja anu panglobana maca sholawat salemur eta bakal dibedakeun ku Allah Subhanahu wa taala naon door prize-na ngaranna teh bonusna bakal dibedakeun ku Allah Subhanahu wa taala sholawatna sapeuting teh atanapi sapoe ya
kudu menang sampaikan ke 500.000 kali 500.000 ada maca sholawat 500.000 kali. Iya sabaraha urang mah di dieu aya 30 urang aya 20 urang aya 200.000 kali 200.000 kali maca sholawat siap 200.000 kali maca sholawat. Nah maca sholawat 200.000 kali kuduna nah maca sholawat teh 200.000 kali ya. Tah kumaha cenah 200.000 kali meureun loba kumaha nu maca we atuh nah wani sabaraha sok atuh ulah sakitu teuing hayangna sok sakumaha tidinya sia kalau nyuruk ngajual entok maca sholawat wae meni nego geus we lah sakieu ayeuna mah ti dieu mah 17.5 we deuk sia sok deuk maca sholawat eta teh deuk dagang tujuan san meunang ti dituna ge teu sakitu pokona mah. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu ala sallallahu ala Muhammad 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 Man sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu ala Muhammad
Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu ala sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu ala sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu ala sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu ala sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu ala Muhammad
sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu ala sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu ala sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu ala
Muhammad sallallahu alaihi 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 Sallallahu alaihi Muhammad 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 sallallahu alaihi
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.